tika jelema digiring ka mahsyar teh eta amal-amal urang bakal milu jeung urang teu bisa indit ti urang. Tapi aya jelema kasep weh kasep biasa wa wajhuhu kal qamar wajahna percis kos bulan purnama kasep jelema kabeh neuleukeun ku kakasepanana kana kakasepanan hajunyanana tenang be kalem jelema iring-iringan nya nama tenang kasep ditanya senyum ku jelema kabeh dilirik senyum kasep be kasep masya Allah. Akhirnya kabeh naranya sebab ajibna luar biasa. Hari itu si nu kasep teh saha nabi lain, hari itu si nu kasep teh saha eta teh rasul lain, hari itu si nu kasep teh saha ieu waktu di dunia na jelema biasa cuman salatna rapi, wuduna rapi jeung salat-salatna. Jadi wajahna heran kasep, leungeunna heran, sukuna ge heran. Ieu jelema nu waktu di dunia na teu eureun-eureun boga wudu. Jadi asal batal wudu deui, asal batal wudu deui disebut dawamul wudu. Padahal mah lain kiai, padahal mah lain ustad, tapi nyana ngadawamkeun wudu teu meunang bae nyana mah batal, asal batal bae wudu deui, asal batal wudu deui. Ta eta engke di akhiratna teh kasep biasa. Mun awewe geus eueuh bae pokona mah di dieu mah. Di dieu mah atuh potonganna eta kos kari. Eta nu ayeuna di dieu teh ya mun wudu bae na eta engke di akhirat teh geus. Masya Allah. Nu teh kudu hese-hese ibadah teh. Dawamul wudu bae ulah puasa ieu mah. Maksudna puasa Senin Kamis teh kudu maca Quran ge aya daek bae, aya teu daek ulah. Enggak sesakitu tangan dawamul wudu asal kiih wudu nisang heula ising wudu itut wudu pokoknya asal batal wudu geus weuh eta mah geus ganjaranana. Coba Haji Tatang bisa saminggu dawamul wudu ya keur ceuli atau eta tadi TMC tah Rusdi bisa 3 poe bae lah ulah saminggu lah 3 poe bae asana kiamat sugro asana ku berat-berat teh dawamul wudu ulah masalahna geus pernah nyobaan coba aing hayang ulah batal wudu maksudna ulah batal asal batal wudu asal beuh enggak capek eta ika ganjaranana kabita tapi ngalaksanakeunana Masya Allah. Ulah-ulah jauh kesumur deket bege deket di imah urang kuari mah unggal kamar aya cai waya kieu mah kieu bae henteu wudu henteu eta takuari teh baheula wakan ka sumur babarengan salembur hiji tapi eta darae. Nah ieu keur carita sebuah renungan mumpung urang hirup keneh nah ieu ganjaranna pohara jasa horenganan nu dawamul wudu teh masyaallah caang kasep geulis bahkan awewe mah teu kudu hese-hese asal maot salakina ridoeun geus pintu surga muka kabeh asal maot salakina ridoeun atuh geus. Sedangkan ieu almarhumah maot Haji Suparina keur di Mekah atau geus balik ka dieu kan entos palak balik di Mekah doang ridoeun jasa atuh geus sama ahli surga nya na atuh geus asalakina ridoeun nyanana maot didoakeun ku salakina nu kakarak balik teh Mekah geus dina hendas
Dumantak lamun jadi awewe geus ulah kumaha ka salaki ridho bae. Nah bae tah. Maksudna masih jadi benduan salaki bendu bahaya. Geus jamal kebeli hidup di dunia ieu geus kalah. Kak, geus dek hayang nyandung mah kula mah ridho bae geus. Ayo geus sayo sapodo kakak bae geus podo mah tah. Kula mah geus eta geus. Tah mah geus sorgana ge sorgana deui. Sorgana ge sorgana deui. Ya Allah, ya Rabb. Aya awewe cumplang campling. Buukna tilok di sisiran. Mandi jarang, bajuna tilok salin-salin, warna kulitna geus teu ngarupa. Ketika aya jelema salat kunyana diganggu bae. Lamun aya riungan-riungan kieu nyana mah asup kitu tah, aju goyang lalagaan ngaganggu jelema. Ya otomatis disebutnya edan, wanita gila edan. Di Baghdad harita eueuh hujan panas, setahun eueuh hujan sehingga pemerintah nitah ke masyarakat supaya istisqa. Eta pemerintah ngayakeun istisqa, asal pemerintah istisqa dipimpin ku kiai pemerintah, lain hujan tambah panas. Kos kuari bae. Kuari lamun pemerintah ngayakeun istisqa, anu jadi imamna muib tambah panas. Lain di urang lain. Di Cikupa. Di Cikupa mah lain negara Indonesia tah mah. Seringkali kiai teh lamun istisqa teh diijabah doana mada kula ditita istisqa embung ge. Pernah kula ditita istisqa ku sababaraha masyarakat, kieu cenah istisqa bae ja ieu cai geus entah. Emang kunaon entah? Kunaon emang embung. Emang geus diijabah doana. Aing izin. Izin ka Gusti maksudna. Kajelema bantu teh izin ka Gusti. Tah. Aju kiai-kiai kuari di Baghdad harita ngayakeun istisqa. Ya Allah ya Rabb, sarua bae. Kumpul kiai-kiai hebat coba. Begitu kumpul kiai-kiai jeung pemerintah karumpul di lapangan istisqa, ngadoa geus kieu bae sing kurucut kesang kapanasan. Eta si awewe teh jojogedan gigiran bae. Nyana mah lain amin kakeprok. Hayo sia mencara urang we kakeprok. Nyieun greget bae. Akhirna ditewak ku kiai. Diuk sia. We naon? Ulah ngaganggu aing keur ngadoa. Sakeun teh atuh ngadoa teh diijabah mending diganggu. Tolol sia ngomong aing. Atuh jang naon sakeun ngadoa teh diijabah mah. Kepanjang-panjang doa ieu dibaca itu dibaca ka hizib-hizib cara ki ato dibaca. Tapi teu diijabah keneh bae. Tah mah lain hizibna teu panjul teu manjur lain. Kurang mandi meureun. Cek awewe teh jang naon pembacaan ge bakal teu diijabah. Akhirna coba maneh. Hayo coba ngadoa. Cek jana teh geus kabeh ulah aya nu ngadoa jeung ulah nu ngaminan, kula bae nu nek ngadoana. Jeung ngaminan ulah ngadoa ulah. Kula nu ngadoana sorangan kula mah. Hayo coba sia. Kabehan kudu cara ricing. Ulah aya anu milu amin-amin acan. Langsung nyana ngadoa make bahasana bae lain make bahasa Arab. Ya Allah ya Rabbi, karunya jasa ieu pamarentah nagara jeung kiai-kiai berikut manusia-manusia butuheun kana cai datang ka sing kurucun kesang. Gusti karunyaan ieu jelema teh harayang cai abdi
ieu ka Gusti nyuhunkeun supaya turun hujan abeh ieu jelema nu datang ka dieu balik teh mawa rahmat Gusti yakni kahujanan. Abdi moal eureun ngadoa minta ka Gusti lamun encan hujan datang poek bae dilurat langsung ceplas hujan gede. Akhirnya jika jadian lah hujan. Jadi itu jelema merenung kabeh pan ieu cenah eleh kuno edan urang ya. Jadi ieu ngadoa seorang wanita edan cumplang campling sok ngaganggu jelema tapi doana mustajab awet ieu. Eleh ieu urang kabeh coba urang tanyakeun supaya urang tanyakeun ieu saha ngaranna jeung kumaha ieu bisa diijabah pas ieu. Akhirna daratan tadinya neng ieu neng sabenerna ngaran saha si aslina abdi ngaranna Rihana. Ieu mandek nanya bae bisa diijabah doa kieu teh boga amal non teu boga amal naon henteu juga wiridan teu boga atuh bisa diijabah kieu teh kumaha geus kagambar ceuk badehanana di mana kula ngadoa pasti Allah ngaijabah. Setiap kula ngadoa Allah selalu mere ka kaula. Ieu rahasiana naon? Rahasiana salila hirup kula mika ridho ka salaki deuk kumaha bae salaki kula mah ridho jasa kasar. Salaki mere alhamdulillah, salaki teu mere alhamdulillah. Salaki hayang kula mah siap, salaki teu hayang kula mah masalah. Kula mah pernah nawaran nyandung ka salaki. Mantak salaki kula mah alhamdulillah datang ke pernah nyandung sababaraha kali kula mah ridho jasa. Salaki kula kuari geus maot kula hayang babarengan jeung salaki kula mah moal kawin deui sebab kula hayang bareng jeung salaki kula teh ya waktu di dunia anak kurang pati ibadah tapi kula ridho bae ngan kula hayang bareng jeung salaki ku kula terus bae didoakeun salaki kula sehingga kula teu pernah eureun ngadoa ya Allah ya Rabb meta pangneulekeun salaki kula di jero kuburan teh apa salamet apakah ieu cilaka lamun masih kene cilaka kula terus bae maca Quran maca sholawat zikir khusus jang salaki kula ulah keur hirupna keur di jero kuburan masih didoakeun kene bae. Akhirnya ku Gusti Allah dibere ditempokeun di kuburan anak ternyata salakina cilaka terus bae maca Quran maca sholawat zikir dihadiah-hadiahkeun ka salakina kulantaran terus ngotot ka Gusti Allah mere deui kasyaf dibukakeun salakina geus aya di surga Allah Subhanahu wa taala berkat pamajikan anu ridho bae ka salaki mustajabud da'awat hayang naon bae nya nama asal ngangkat leungeun dijabah ku Gusti Allah henteu boga amalna naon asal ridho bae ka salaki sakali deui asal ridho bae ka salaki sakali deui asal ridho sakali deui cak awe teh dasarna cenah meureun awe mah kitu bae asal di bejaan kos kitu ya tak bumbungna awe mah ngaji lamun aya nyandungan kena mengadakan bos itu hayang na kieu nya nama salaki kajen kukumaha ge gagah sugih geus maninggolah nyandung tah eta nu aku padahal mah dititahan nyandung watak mah moal kula ya mawa babaturan ye aya hiji rangga haju geus nyerahkeun ka kula mah kumaha kiai bebes indek dikawinkeun ka saha kula mah ridho dititah ta ku kula ye nu dibawa ye MC dititah di modalan geus aya anu ngamodalanana untuk ngemas kawinan make emas 30 gram geus aya duit geus aya anu endek meulikeun dipan geus aya awewena ge aya jeung ciandek teu eueuh kawan ya eta teh MC tadi embong hiji atuh kukula kuari dibikeun ka haji pendek kumaha nya haji pendek embungeun ituna deui haji pendek awe we laduh pungin
sunnah. Ialah sebuah renungan ketika orang kiamat, ya Allah ya Rabb, Masya Allah, digiring mawa amal masing-masing. Ya, lamun anu tadi maling, anu zina, anu mabok, anu korupsi, anu gak ada haram jeung sajabana geus jelas bakal kababawa. Lamun geus kos kitu nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim nang geus moal aya kalulus, pasti cilaka, pasti jas. Nah iyalah nu kasep anu gelis geus puguh anu salat narapi jeung tahajudna jeung duha-duhana eta mah geus aneh. Ieu mah nu dawamul wudu, salatna sekedar biasa tapi dawamul wudu kasep jeung gelis. Nomor kaduana ridho ka salaki, deuk kumaha bae ge ridho bae ka salaki. Nah aya hiji awewe di lembur kulai eta hiji awewe teh dicandung malulu ku salakina, ke kawin deui jeung urang Karawang, ke kawin deui jeung urang Subang, ke kawin deui tapi nya nama seuri eta awewe. Bukulai tanya bibi sih dicandung kok tenang-tenang lah tuh jadi awewe kos bibi mah kieu bae ai keur aya ka ieu mah salaki bibi ai keur mah salaki batur kajeun teh ngeunaheun teh kana hatenya asal tiis. Ya Allah ya Rabb, akhirna maot si awewe eta maotna senyum. Maotna senyum. Ya Allah ya Rabbi Gusti si awewe henteu kadeuleu ibadah nu sejen kama henteu kadeuleu ibadah nu menonjol mah ngan eta bae kukula langsung ditanya bibi mah bagona tenang we kos kitu jawabanana ngeunaheun sakali deui kukula dikembalikan deui nya. Iya kurang pakai jam tenang lah sekira teh bibi mah tuh kos kieu ieu ceknya teh aya keur datang salaki bibi aya keur di batur salaki batur sabodo bibi mah senang bae nu aya tenang bae nu aya kakarak manggih kula mata saumur buleud hulu cek ulang Garut mah kitu tuh teh saumur nyunyuhun hulu kakarak manggih awewe tenang kula mantak ditanya tenang sok ka imah. Begitu mautna senyum. Ya Allah ya Rabbi, geus lain carita di kitab tah mah. Urang lamun carita cina kitab mah geus loba pisan. Lobalah geus. Lain lalagaan, lobana teh upara jasa. Aya awewe dicandung kemudian maot. Sagesa maot di jero kuburna teh di jero kuburna langsung dibukakeun lawang di kuburanana. Dibukakeun lawang. Tak ari ieu lawang nu ka mana? Bareng di deuleu lawang ka sorga. Manehna deuk ngaluncat ka sorga, cak malaikat ulah waka ieu mah kakarak di alam barzah, maneh teh kakarak di kuburan ngan di tempateun maneh itu. Tah, ieu lawang ieu ge lawang ka sorga keneh. Kok ieu bisa aya dua kieu ieu ka sorga ieu ka sorga lantaran salaki maneh nyandungna ngan dua mun opat jadi opat lawangna. Cak jana teh hanjaka teu dititahan deuk ku baca ayo. Atuh nyesal eta sanajan didongengan kitu ke tetep ulah urang eta bahkan dongeng kitab tah mata dongeng kitab teh jelas tah. Nah ieu kan ieu mah dongeng asli tatangga. Masya Allah karim senyum geus jelas asal pan sakarat teh takos gilir ka katuhu gilir ka kenca ke kaluhur katuhu kenca ke kaluhur lamun rep plek dikatuhu min alamatis sa'adah lamun set plek dikenca min alamatis syaqawah cilaka lamun set katukang malik asqas syaqawah cilaka ning cilaka. Urang kan ieu teh nyaho nasib urang. Masya Allah karim nu mantak mumpung masih keneh urang dibere kesempatan nu pernah mabok ulah leutik hate tobatan, nu pernah zina ulah leutik hate tobatan, nu pernah judi ulah leutik hate tobatan, ulah kieu putus asa lah aing mah ngadengekeun kos kitu geus sakalian aing mah tukang zina geus salila hirup aing mah di zina bae lah jadi akhirat mah moal manggih geus mending di dunia bae. Lain kitu tobat ka Gusti Allah. Tobat nu zina, nu mabok, nu judi,
tobatan ka Gusti Allah. Gusti kamari teh abdi teh kajurung ku nafsu, abdi teh zina, ngadenge kieu ngeri Gusti, abdi ayeuna semet ayeuna ti mimiti ayeuna abdi moal deui tobat Gusti ka Gusti, moal deui Gusti abdi tobat, abdi teh pangembongkeun ku Gusti teh. Lamun bener abdi tarima tobatna pangtembongkeun, lamun teu ditarima pangtembongkeun, pangjelaskeun antara ditarima jeung teu ditarimana. Allah bakal nembongkeun. Tobat urang teh itu ditarima apa teu ditarimana engke ku Allah ditembongkeun. Urang tobat tina zina, tobat tina mabok, tobat tina judi, berbagai dosa, lamun urang tobat aya tanda ditarima jeung teu ditarima atuh aya tandana bakalan karasa ke ku urang. Pokos jelema teh ieu teh ibadah diangkat jadi sholihin karasa ku sorangan, diangkat ke derajat jadi